Palawangan harap kamari khusus keur awewe, namun palawangan tukang umum ya ke lalaki aja sah awewe. Jadi lamun rek adus teh berarti kudu cimogo heula awewe cimogo heula terus kumaha anu nemrak ketika cingogo. Lamun keur kabehan keur umum geus kitu ngaheujeunkeun kana duburna diheujeunkeun nepikeun ka kaluar naonna kalakohna. Tah geus kitu dikumaha? Dikumah. Itu alusna memeh adus. Memeh adus teh memeh ngumah badan sakabeh badan. Nah, itu hukumna naon? Wajib cek ieu. Jadi dua tempat teh eta. Mereka deui. Dua tempat teh eta. Matak cek di dieu. Falau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasihal ghuslu. Lamun teh mah henteu dikumbah. Eta dua tempat anu eta, maka moasa naonna? Adusna moasa. Gitu. Lamun urang teu ngaheujeunkeun, ketika ayeuna urang adus, langsung aya gejebur. Henteu cingogo heula. Maka adusna moal naon? Moal jadi. Komo lamun teh mah ayeuna aya anu tinggalin. Ya, aya anu tinggalin dina ngadusanana. Maka moal jadi. Maka ketika adus itu kudu naon? Ya, kudu apik. Kudu apik teh kabeh kudu kumaha? Kudu kakumbah. Kabeh awak kudu kakumbah. Teh miti luhur nepikeun ka handap kabeh kudu kakumbah. Termasuk kamari teh tengahna tah dua tempat eta itu wajib dikumbah. Wajib dikumbah. Wal afdalu ay yaghsila hadaini al mahallaini qabla jasadihi bi niyatin tukhissuhuma. Pangutamana ngumbah ieu dua tempat samemeh jasadna. Samemeh kana jasad maka kautamaannya kautamaanana ngumah heula dua tempat anu eta. Ya, jadi samemeh kana jasad, samemeh ngagejebur, maka kumaha heula kubul jeung duburna. Nah, lamun awewe cionggo heula, tah sakur-sakur anu kaciri kubulna harita maka wajib dikumbah. Terus heujeunkeun. Nah, geus diheujeunkeun cecewok lamun teh mah cecewok. Nah, bari biniyatin tukhisuhuma bari maka niat anu khusus. Mamatak cik dina riyad mah aya dua niatna. Hiji niat ketika ngumbah kana ieu dua tempat. Dua mahalayan. Anu kaduana nyaeta niat keur umum kabehanna. Ketika ngumbah naon? Jasad. Namun dina sapina mah kan hijinya cukup ayeuna nawatul ghusla raful hadasil akbar geus sakitu. Niat abi harus ngalakeun hadas badan. Tah ieu mah di samping niat anu eta oga aya niat anu khusus kana dua tempat eta. Nah, mana niatna? Ya tinggal di nasarana aya tuh. Dina sarana ala baqiyat jasadi. Kaya kula nawaitu rafal hadasil akbari an mahall istinja'i. Aya tuh. Dina sarana ningali nawaitul ghusla larafil jinabati nawaitu rafal hadasil akbari an mahallil istinja'i. Aya? Tah eta niat ketika ngumah dua tempat. Ketika ngumah kubul jeung naon? Dubur teh eta niatna. Dicingogo heula, ngecingogo ketika urang arek cecewok, arek ngumah kana kubul jeung dubur, niatan ieu. Nawaitu rafal hadasil akbari an mahallil istinja'i. Niat abi adus ngilangkeun hadas gede tina tempat istinja. Nah, itu naonna eta hartina. Ya. Geus kitu kumaha? Tah, geus kitu kakarang ngumah naon? Ngumah jasad. Kakar we naon? Ngagejebur we geus kitu mah. Ya. Mimiti awak rek teu luhur heula erek langsung kana awak nu penting ayeuna kabeh badan walatra kakeunaan ku cai. Karena make niat deui.
ketika kana awak. Nawaitu raf'al hadasi lakbari lillahi ta'ala. Niat abi alus ngilangkeun hadas badag karena Allah ta'ala. Geus kakarang ge. Beres tanauna niat. Geus beres niat geus tinggal kumaha kabehan. Nyata mandi teh. Kabeh jasad kumaha teh meh teu luhur sila awak nepikeun ka su kabeh ieu kudu kumaha kabehan. Itu colokan. Rejeuli tah colokan liangna. Tapi ulah jero teuing. Nepikeun ka curug abus kabehanana. Terus irung tah colokan gitu. Sakieu we satu cun teh sakieu. Sakieu. Ieu saha nu ngaranna teh? Sabuku. Nah, sabuku, sacun sabuku teh. Nah, ulah kabehanana abus. Waduh, sakieu abus gitu. Nah itu diantaranya ketika naon, ketika hadus. Wa sunanul gusri kasiratun minna alwudu tinggal lainna arek nyaritakeun kana pasunatan hadus. Beda permasalahannya. Ieu pasunatan hadus. Naon bae pasunatan hadus loba diantarana alwudu kamilan qablahu. Nu kahiji nyaeta wudu, samemeh hadus teh wudu heula sunat. Nah, wudu heula kumaha wuduna? Kawas wudu arek salat. Kumaha banget, kumaha leungeun, musab sirah kakarakana dua, suku eta wudu heula. Niatna akur heula niatna mah ngilangkeun hadas naon? Leutik wudu heula. Itu alus gitu. Supaya awak urang teh teu kagertak. Henteu naon? Henteu ruas. Lamun urang mandi atau adus langsung ngagejebur. Henteu ngumah naon heula, leungeunna henteu dikumbah, sukuna dikumbah, henteu sawara heula eta teh badan teh sok ruas. Itu sok ruaseun, karunya awak ruaseun. Tamatak sunat ketika erek naon, erek adus itu wudu heula supaya ieu kakeunaan cai. Keunaan cai suku beungeut takakara kana naon? Kana awak. Itu urang naon? Urang langsung you ngejebur tae teh kurang hade gitu. Teu naon ngan kurang naon, kurang sae en kurang hade. Alusna mah wudu heula atawa hoream wudu kumaha heula maleungeun masukku mabeng itu hoream naon mah wudu padahal mah eta keneh gitu. Tah itu sunatna ketika arek adus naon heula wudu heula. Itu hukumna kade sunatnya. Teu wudu ge henteu naon. Wadal ku adai tuluy ngosokan anggotana si jalma, anggota tubuhna dikosokan. Lamun urang mah make sabun. Sabun naon mah? Sabun cair kumaha maneh? Rek Lifebuoy, rek naon deui? Lux. Rek naon deui? Sabun naon kumaha maneh lah itu dah. Sunatna kosok-kosok pakai sabun, make alat dikosokkan kabeh. Itu hukum naon? Sunat. Teu make sabun, teu boga beak cekilan teh pakai cokbun. Nah, teu kudu make sabun. Langsung we naon? Ngagejebur. Nu penting wala tara kabeh. Ngan alusna naon? Make sabun, make sampo, itu naonna halusna ala wala tara kabehana. Wa batida'u bisyakil aiman, tuluy ngamimitian ku belah katuhu. Ya, jadi ketika urang halusna ngamimitian ku belah katuhu. Pan awak urang teh aya dua bagian. Satu bagian kiri, dua bagian kanan. Nah, alusna bagian kanan heula. Naonna sunatna. Sunatna bagian kanan kakara belah naon? Kiri. Lah hoream langsung we. Teu naon ieu mah naon? Sunat apana? Langsung we naon ngagejebur teu kudu belah kiri belah kanca lah. Gila cikilan teh. Teu naon ya sok we da ieu mah naon? Pasunatan. Ngan beda dina hukum syara biasana osok ngaheulakeun anu belah katuh kakara naon kenca.
Leungeun katuhul lapan ketika wudu kakara naon kenca. Nek dahar ku belah naon heula katuhu. Nu alus-alus ku belah naon katuhu. Ulah ku kenca. Dahar ku belah katuhu ulah ku kenca mah parati naon? Ome. Nah, ke nu naon kotor-kotor bagianana. Lamun anu naon? Lamun anu kenca. Wa tamimu jasadi bil ma'i salasa maratin tuluy sunat deui ngawalataraan jasadna si jalma salasa maratin kalian tilu pirang-pirang balikan tilu kali naon berarti tilu kali ngagejebur atawa tilu kali siukan lamun teu naon walatra lamun teu walatra mah nya tambahan wajib ditambahanna lamun teu naon teu walatra kan suratna 3 kali jigana urang mah leuwih teu sabaraha kali leuwih teu 3 kali can beak cai mah terus we disiukan gitu teu naon nya teu naon komo naon mah adus mah dai mah hukumna naon pan sunat 3 kali teh wasikbalul kiblati tuluy sunat deui nying hareup ka mana ka kiblat sunat nying hareup ka kiblat ketika adus bakna ge nying hareup ka kaler nya teu naon atuh da ieu naon sunat alusna nying hareup ka mana ka kiblat wa yarumu bil jinabati qiraatul qur'ani geus eta pasunatan ketika rek naon tah hadusnya tinggal lainna beda pembahasan haram ku sabab jalma anu junub anu boga hadas badak non bae pangaramanana hiji qiraatul qur'ani haram maca Al-Qur'an teu meunang anu junub itu maca Al-Qur'an nya teu meunang awal muksu fil masjidi kaduana teu meunang cicing di masjid atawa itikaf di masjid atawa cicing ngapalkeun di masjid boga naon hadas badak itu kumaha teu meunang eta kana mun lalaki sare di masjid tuluy ngimpen tepang sareng bidadari nepikeun ka bucat di mana di masjid dah nepikeun keluar ihtilam maka guat kumaha pindah ulah cicing di mana di masjid kagok tundus terus keun nepikeun ka subuh teu meunang haram maka kudu kumaha kudu pindah ke mana ya kobong mana teh ulah sare di mana di masjid ya mawa kasur ke masjid mawa anggal mawa simut mawa wuling ke masjid ka mana iktikaf kana iktikaf rek sare rek molor eta mah nah lamun teh mah di masjid ayeuna geus naon geus itilam maka gawat-gawat naon pindah ulah di teruskeun awi taradudi atawa bolak-balik fil masjid pulang anting ke masjid nya taradud teh satu ngaliwat tuluy ngaliwat deui tah itu ngaranna taradud teu meunang nya teu meunang ayeuna taradud lamun tadi mah kan cicing lamun ieu mah naon ngaliwat ke masjid itu hukumna enggak boleh ya rek nyokot naon misalna rek nyokot buku di mana di masjid itu hukumna teu meunang lamun boga hadas badak mending nitah ka batur anu teu boga hadas badak wal muharramatu bil hadasil asghar jeung pirang-pirang pangharaman anu diharamkeun ku sabab hadas naon detik nya kabeh haram di antarana pangharaman anu haram ku sabab hadas detik nyaeta haram naon salat teu meunang salat hadas badak teu meunang tawaf teu meunang nyeubah Quran teu meunang maca Al-Quran itu hukumna teu meunang geus sakitu beres eta pangharaman pikeun jalma anu junub babu tayammum tinggal bab tayammum wallah